Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Nalajengkeun kana cariosan anu katunda ayeuna bagian anu ka-14 bade nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah anu ka-8 nyaeta Al-Azizu. Al-Azizu artosna Dat anu maha gagah, Dat anu maha perkasa, Dat anu maha kuat, Dat anu maha mulia, Dat anu maha maparin kakuatan kanu janten makhlukna. Moal aya hiji kekuatan anu tiasa ngelehkeun kana kagagahanna Allah Subhanahu wa taala. Allah Dat anu maha maparin kakuatan. Matak mustahil lamun aya hiji makhluk anu tiasa maparin kamadaratan ka Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Allah anu maha maparin kakuatan. Moal aya kakuatan di muka bumi ieu terkecuali ieu kakuatan anu dipaparinkeun anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit sareng pangeusina kabeh dipaparin kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Makhluk anu aya di lautan kabeh dipaparin kakuatan ku Gusti Allah. Makhluk anu aya di daratan kabeh dipaparin kakuatan ku Gusti Allah. Malaikat, jin, manusia kabeh dipaparin kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk urang sadayana usik malik gerakna urang sadayana. Moal tiasa gerak urang sadayana terkecuali digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hakikatna dipaparin kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngagerakkeun anggota badan urang sadayana. Penting urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kakuatan ka urang sadayana ku jalan cara kakuatan urang ieu dipake ngalaksanakeun kana naon-naon anu diparentahkeun ku mantena, anu diwajibkeun ku Allah. Penting ku urang dilaksanakeunana wajib dilaksanakeunana, anu diwajibkeun ku Rasulullah penting ku urang sadayana dilaksanakeunana. Kanggo naon? Kanggo ngabuktoskeun urang sadayana bersyukur kana parantos maparin kakuatan, nyaeta ku jalan cara anggota badan urang sadayana dipake ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkeun sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.